Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat wilujeng tepang Dewi sareng simkuring, Mang Augustin masih dina dongeng carios, Kabumbulengan, karya Bastaman HD. Bral urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon. Kabumbulengan bagian ke-31 karya Bastaman HD. Penerbit sareng tahun terbit, Pustaka Jaya, Bandung, 2013. Jajoheun tina petakitu perasaan nu karandapan kukuring maah. Ieu maah asa leuwih lemes jeung leuwih luhur ajena batan sakadar proses transferensi. Lain sono nyoksrok nu ngajurung neangan akal sangkan rencepan bisa tepung bobogohan. Lain eta. Buktina kuring sorangan teu kungsi mapai-mapai neangan kontak, komo Dewi antin maah. Plengles. Ieu maah nineung nu nyosok jero nu ngahudang keandahan, respek jeung kagagas. Jajoheun tina niat ngaruksak kahirupan pribadi jeung rumah tanggana demi kapentingan sorangan. Mun diibaratkeun kana kembang maah lain hayang ngalah keur eusifas atawa pelakeun dina pot, tapi ieu maah hayang ngengingkeun sina terus tumbuh subur secara alamiah di tanah tempat tumbuhna atawa di taman. Teu-teupeun, lain teu-teukeun atawa rabuteun. Jeung anehna, sanajan panggih teu leuwih ti 10 kali dina jam-jam konsultasi sanggeus 3 taun teu tepung tapi kuring asa wanoh pisan kana pribadina, rarasaan maah kuring paham pisan naon nu dipikiran, dihayati jeung kahayangna sanajan teu upok diomongkeun. Gampang kateguhna. Sabalikna antin gekawas aya di alam penghayatan nu sarua jeung kuring. Naon atuh ngaranna? Nyaah. Tah eta kawasna maah. Asanya kasahanya. Kaesi, sarupa dina murnina, tapi asa can pas pisan. Kami min kitu adi kuring hiji-hijina awewe. Aya miripna dina hayang nang tayunganana maah. Kawas ka atita kitu peda sarua kreatifna. Komo eta maah lain, sabab terus terang tita maah karyawati nu sering diutuh etah kukuring. Nahanyahna siga kaanining kitu, khususna basa awal-awal kuring neun-deun hate. Enya kawasna maah asa kaanining. Nineungna mun pisah rada lila, deg-degan mun rek tepung jeung sono namun geus tepung bari jajoheun tina hayang nyieun codekan nu nyedaan niat asal. Yeu hapi bojoeun nu bakal jadi indung anak-anak kuring, lain pasangan bobogohan coon. Kawantu penghayatan eta nu pas pisan maah. Tapi, pi bojoeun, subhanallah lain teu hayang tapi asa pamohalan wani. Komo itu mah kakurung keneh kutika. Strudlov Hotel, Vienna, Austria.
Hotel Anggun 300 kamar tukang yeunana taman marakbak rupa-rupa kekembangan Sumedeng Mekar, rajek tatangkalan galede sakurilingna isuk-isuk manuk recet di sarada, rada biurangan tinggi lebar kuku warna-warni. Akhir Juni harita Eropa teu matak jibrek ku kesangkawas di Jakarta. Geus 2 minggu kuring aya di Wina milu pelatihan logoterapi di Viktor Frankl Institute of Logotherapy, pikeun ngahontal tingkat advance diploma in logoterapi. Logoterapi teh aliran psikologi nu ngabantu jalma-jalma sangkan leuwih sadar kana ajen-inajen jeung emana hirupna tur bisa nangtukeun kalawan jelas tujuan hirup nu kudu dihontal. Daloba geuning jalma nu teu pati paham kana emana kahirupan jeung udagan hirupna sorangan nepi ka kahirupanana oge taya jug-jugiun nu jelas ngambang kawas sarah kabawa. Caah. Ari Viktor Frankl teh neurapsikiater urang Wina nu manggih keun teori, prinsip, metodologi jeung aplikasina anjeunna, kusabab turunan Yahudi, kungsi jadi tahanan Nazi waku PD2 tur jadi eusi kam konsentrasi 3 tahun lilana tempat ratusan ribu orang Yahudi tiwas di tandasa. Kasadaran ayana meaning in suffering, mun di urang maah hikmah jeroning musibah, ngalantaran keun Frankl bisa tabah nyang hareupan. Cocoba hirup nu tumiba ka adirina. Harita kuring keur aya keneh di kamar ngimiutan barang-barang bawaun balik. Tadi sanggeus rengse dalahar beurang geus ngabejaan ka resepsionis yen kuring rek check out poe ieu bari menta disayagi keun nu kudu direngsekeun. Koper pakaian jeung koper wadah oleh-oleh nu rek kana bagasi keun geus ngagoler di handap tinggal mawa. Buku-buku anyar maunang mauli diselap-selap keun kana koper-koper nu dua. Ngan mawa hiji bacaun di pesawat maah di hiji keun jeung barang-barang penting sejena dina tas nu dibawa ka kabin. Rek balik engke jam 5 make Qatar Airlines rute Wina Doha, Singapura, Jakarta perjalanan kira-kira 16 jam, teu kaasup transit di Doha nu biasana jam-jaman. Aya keneh waktu mun bari ka bandara nyimpang heula ka kedutaan rek pamitan jeung nganuhun keun heula ka Peter Silalahi, sobat ti zaman kuliah pasca sarjana, ayeuna jadi wakil dubes RI di Austria. Tadi geus nyieun appointment jeung anjeunna. Peter sasatna nu ngabantu jeung ngurus keun sagalana salila kuring di Wina. Keur mukaan buku panduan wisata ngeunaan kota Wina memeh turun ke alobi, nada panggil handphone ngadadak disada, dibuka ngan nomor wungkul bari teu apal ti saha-sahana. Sahanya asa teu loba kawauhan? Meureun ti Institut Viktor Frankl atawa ti kantor kedutaan. Barang diangkat jeung dibagiakeun ku, halo. Ampir teu percaya kana ceuli sorangan basa ti ditu ngajawab kieu. Assalamualaikum. Kang sareng antin,
kakuping atrapisan. Antin, walon kuring kaget lantaran sama sekali teu nyangka di telepon sang geus sakitu lilana teu aya kontak. Ras inget kana basa mimiti tepung, Antin kungsi kageteun plesan basa kuring ujuk-ujuk nyebut ngaranna moal beda ti kitu kuring ogi ayeuna kagetna bakatingku teu nyangka. Di mana Antin teh ayeuna, kuring nanya spontan. Di dieu Kang Diwina surprise, nya? Jawabna bari seuri. Sanes Sulpriye Dewi, kaget akak maah. Leres Antin teh di dieu Diwina, ceuk kuring cangcaya. Da bener-bener bingung atuh bakat ku teu nyangka. Leres, Kang di dieu, Diwina Austria Antin ayeuna nuju ngiring pertemuan ti perusahaan, pesertana para trainer sosial budaya ti kawasan Timur Tengah sareng Mediterranean, Walona. Punten, akan teh terus terang bingung keneh ngadadak tiasa nyarios Dewi sareng Antin. Tos sabaraha lami di dieu, kuring nanya Dewi. Antin oge bingung kawitanana maah, tapi campur bingah. Walona, tos opat dinten, Kang, Antin malik nanya. Akan maah tos 2 minggu, engke sonten wangsul. Kumaha Antin terang akang nuju aya Diwina, kuring tatanya keneh bakat ku panasaran. Kaleresan tadi Antin ngaos dina jurnal pelatihan sosial budaya nu diaya keunana Diwina, mendak artikel perkawis pelatihan logoterapi di Institut Viktor Frankl. Emut akan kantos nyaur keun logoterapi sareng nami Viktor Frankl. Artikelna teh diantawisna nyeubat keun dina pelatihan nu ayeuma nuju diselenggara keun aya profesor ti Indonesia, autodidak logoterapi nu ngarintis logoterapi di Indonesia sareng nyerat sababaraha buku perkawis logoterapi ngiring pelatiban sebagai peserta biasa. Anjeunna sekaligus disuhun keun maparin kuliah tentang pengalaman mengaplikasikan logoterapi disesuaikan sareng nilai-nilai budaya Indonesia diserat jenenganana oge profesor. Akang kaget Antin ge. Kaleresan nyimpen keneh nomor telepon Akang, teras dicobi-cobi manawi teu acan gentos, sukses, pokna bari seuri. Sora seurina geus lila teu kakuping asa leuwih hegar. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng teh sadayana 32 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.